Ninga muridun kan kersa qadirun kan kawasa mutakallim kan rarasan samiun kan arum basirun kan nyali alam kang weruh Allah inatal ahyuni Assalatu wassalamu alaik. Tapi saja acana medal nerangkeun karena isi kitab pasti kesalahan sana kekirangan. Mungkin hapunten sampai maklum kepada hadirin sadayana. Sapi singapura oke saja kalau boleh mudah-mudahan salah orang sadayana kehilangan orang sadayana diampura Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal khalqa lan wis ngadamel Allah al khalqa ing makhluk wa amalahu lan pirang-pirang pada melan makhluk wa qaddara lan wis kira-kira Allah arzaqahum ing pirang-pirang rezeki ne khalqa wa ajalahu lan pirang-pirang ajale khalqa wala ya arzak lan ajar wala tan usulan orangna berpirang ya arzak lan ajar wala ya usulan orangna anak hadisun apa makhluk illa biqadaihi wa qadrihi anjing kalawan qada Allah lan takdir Allah wa iradatihi lan iradat Allah wa ta'ala sebenarnya Allah ta'ala hayyun ikutan kang hirup alimun kang kuninga muridun kang kersa qadirun kang kawasa mutakallim kang rarasan samiun kang arum basirun kang nyali alam kang weruh Allah inatal ahyuni pirang-pirang kang ngalikan sabar wa mayakhfa wa matahpalan barang kang narima sabar as-suduru apa pirang-pirang hate wa ya'lamu lan uninga Allah asiro ing barang kang sabar wa akhfa lan kang luwih sabar khaliqu kulli syai'in kang ngadamel ing saban-saban sawiji wa huwa wahidul qahhar Allah iku kang zat kang maha hiji al-qahharu kang ngalehakeun ing atase sadaya makhluk wallahu ta'ala satuna Allah ta'ala bahasa iku mutus Allah sayyidana ing junjungan kita sadaya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ingkang nabi nyatane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu yaiku hamba Allah wa rasuluhu la utusan Allah ila jami'il khalqi maring sakabeh makhluk li hidayatihim kanu nuduhakene makhluk wa ma'adihim la tempat balike makhluk wa ayyadahu lan perbuat Allah ing Nabi Muhammad bil mu'jizati dhahirati kalawan pirang-pirang mukjizat kang dohir wa nahu alaihi salatu wassalam lan satuhune kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam soriun iku kang bener bi jami'i ma akhbaro bihi anillahi ta'ala minas sirati wal mizani wal haudi ing dalam sakabeh barang akhbaro kang nyaritakeun ieu Nabi Muhammad bihi kalawan barang anillahi ta'ala saking Allah ta'ala minas sirati nyatana cukangan wal mizani lan timbangan wal khawdi lan talaka wa ghairi dalika lan saya mangkon-mangkon mazkur ing umuril akhirati nyatana pirang-pirang perkara akhirat wal barzakh lan alam barzakh min soalil malaka ini sakit pertanyaan karena kirwana bil
qabri lan siksaan kubur wa naimihi lan nikmatan qabri wa annal qur'an lan satuhune Al-Qur'an wa jami'i kutubillahi munazzalati haqqun lan sakabeh pira-pira kitab Allah kang nurunaken haqqun iku hak wal malaikatu haqqun lan malaikat haqqun iku hak wal jannata lan satnyana surga haqqun iku hak wa daro haqqun lan satuhune neraka haqqun iku hak wa jami'u ma ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakabeh barang kang wis tumeka bihi kalawan mawa barang sayyiduna sampai junjungan kita sadaya Muhammadun nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun iku hak dulu isi tanda kalahnya sendiri dicampur kita campur untuk khusus kita tauhid terus fikih tapi campur yang mau dibalik tadi kasusnya tauhid beres karena kian dulu isi tentu dia masuknya karena fikih mungkin ayat deh akhlak dibayarnya masalah akhlak karena jika mari ya kitab judulnya Bahjatul Wasail ya insyaallah dengan ini kita kami kurang amalkan diikuti apa kata kita Bahjatul Wasail anu artinya perantara menuju kesenangan seorang akan mendapatkan kesenangan kebahagiaan dunia serta akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Apunten tari alam berkah tapakulan kasyah Nawawi ketika ngaoskeun kitabna dibaca ku lugat Jawa. Ayeuna tinggal ngasundakeunana da hese apunten ya pasti tina nyundakeunana seueur anu teu kahartos sebab itu lu bahasa mimiti bahasa Arabnya Arab mimiti ieu bahasa Arab kurang saserengan di Aus ku abdi di Aus gitu ya pertama make bahasa Arab mana bahasa Arab wa khalaqal khalqa wa a'malahu bahasa Arab nu kadua bahasa Jawa nu ka Jawa mana we eta lan geus ngadamel ingkang utawi kandeng satu pune Jawa anu katilu mungkin eta Sundana sesuai jeung pangarti ahli kampung mayoritas ahli kampung Jurbasin berbahasa Sunda tapi hiji deui mun aya Malayuna campuran jadi obat bahasa orang hapunten saya ambil tina nerangkeun tina nyundakeun ieu katerangan yang kita Bismillahirrahmanirrahim wa khalaqal khalqa wa a'malahum sareng Allah Subhanahu wa taala anu ngadamel al khalqa ngadamel sadaya makhluk minal insi nyatana manusia wal jinni jeung jin wal malaikati jeung malaikat wa ghairihim jeung salian manusia jin jeung malaikat berikut setan berikut sakur-sakur selain Allah eta makhluk tah eta anu ngadamel makhluk nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ari makhluk eta sanes bae anu dohirna makhluk eta manusia sanes manusia bae anu ngaranna makhluk eta dadamelan makhluk dadamelan upami setiap aya dadamelan pasti aya anu ngadamel anu ngadamel disebutna khaliq disimpah ieu
tertuju ke Allah Subhanahu wa taala. Khaliq upami kalimatna khaliq disimpae eta anu ngadamel eta Allah. Upami anu didamelna makhluk isim maf'ul anu didamelna urang manusia wal jinni jin wal malaikat malaikat jeung sajabana. Bahkan selain Allah, naon selain Allah? Atuh lain makhluk hidup baik, lain anu sapur-sapur, anu bernapas baik. Selain Allah, eta disebutna makhluk. Artinya makhluk eta ciptaan Allah. Jadi jelas. Tuh, wa khalaqal khalqa. Anu Allah jeung Allah anu ngadamel makhluk. Jadi urang ulah sombong, ulah panghebatna. Ternyata urang ieu lemah. Ayana urang ieu aya anu ngayakeun, aya anu nyiptakeun. Pan budak-budak ditu mah nya. Hayang melebihi Allah. Moal bisa. Matahari ge hijieun matahari lah. Oh, sebulan sakanaon gitu. Bahkan lain makhlukna bae anu didamelan Allah ciptaan Allah wa a'malahu berikut pagaweanana eta meunang Allah pagaweanana. Jadi orang pagaweanana meunang Allah anu bisa nyin ieu nyin itu nu gagah nu hebat ciptakeun ini ciptakeun itu wa amalahum berikut pagaweanana ciptaanana eta makhluk pada melan makhluk eta Allah anu ngadamel anu nyiptakeun teu kawas. Tapi asapang ayeuna bae cek kasarna kitu nya anu pinter anu hebat anu pangbisanan ulah urang kembalikeun. Sanajan pintar, sanajan hebat tetap aya anu berkuasa atas dirinya yaitu Allah. Ku Allah dibere upamana pinter bahasa Inggris pinter ieu itu ku Allah dibere muriang sampaikeun ka teu bisa ngomong. Oh, kita hebatan kapinteran. Jadi berikut dadamelanna Allah. Makanya coba lamun menang manehan nama pribadi kapinteran kahebatan gitu nya. Hop atur eta abadikeun kahebatan kapinterna ya, supaya henteu leungit. Teu bisa. Eta ngabuktikeun dadamelan makhluk teh pagawean makhluk Allah anu ngadamel anu nyiptakeun. Urang mah ngan saukur ikhtiar. Ngajalankeun naon-naon anu tos bebeunangan beunang urang. Hakikatna Allah wa amalahum ta'ala wa qadaru arzaqahum wa ajalahum. Jeung Allah parantos nyieun ukuran. Allah anu ngadamel kira-kira ukuran tina naon arzaqahum tina rezeki eta makhluk. Eta Allah anu nyieun rezeki ukuran rezeki sanajan urang eta beurang pentingnya rezeki tetep ku Allah didamel ukuran rezeki. Nah, lamun Allah sakitu wae. Makanya urusan rezeki mah Allah anu ngatur, urang mah hanya berikhtiar, teu bisa ngayakeun hasil. Itu bisa ngayakinkeun bahwa rajin usaha eta teu bisa dipastikan rajin usaha eta bakal boga duit, bakal beunghar henteu. Ternyata waqad daru arzaqahum jeung Allah anu geus nyieun ukuran tina rezeki makhlukna. Itu ya. Makanya urang mah geus sebatas ikhtiar. Masing-masing yang eta pangabisa urang. Gitu. Kabeh ge ieu pangabisa dipasehana ku Allah beda-beda.
beda-beda, tapi tetap dirizkian ke Allah. Tapi tetap dirizkian ke Allah. Aima yang tapi bihi bil fa'li qalilan aw kasiran. Baik eta ukuran anu geus didamel ku Allah, ukuran rezekina qalilan baik saeutik. Ukuran rezekina eta makhluk aw kasiran atawa seueur. Eta Allah anu ngadamel saeutik seueurna rezeki makhluk. Allah itu bisa didamel ku urang sanajan ngajalakeun syariat, usaha, gawe, gitu ya. Tapi teu bisa mastikeun setiap-tiap balik usahana, getok usahana bakal loba duitna beung hari henteu. Jadi geus Allah eta mah anu ngatur yang saeutik gedena. Jak teu saeutik, cek akal ku urang anu henteu eta usaha ya. Tapi rezekina leuwih ti manehanana gitu ya. Bahkan katenanganana leuwih ti manehanana eta ngabuktikeun ya Allah anu ngurus rezeki makhluk. Ulah sieun geus aya ukuranana saeutikna seueurna Allah eta anu ngadamel rezeki makhluk. Itu bisa ditanggapan Allah sakit bisa tambah senang ukuranna mesti hitung ya alokasi ke sakitu menang sakitu menang sakitu teu saeutik ngejeblang tekor bae untung usahana mah ketok ternyata Allah anu tos nyieun kira-kira rezeki mah sakitu saeutik berarti saeutik seueur sanajan teu belum gitu usaha gitu seueur cek Allah seueur geus berkah eta laksanakeun perintah Allah ibadah jalankeun kasab ukuran ikhtiar syariat urang jalankeun geus kitu pasrahkeun tawakal Allah Allah anu merek ukuran rezeki urang rezeki makhlukna saeutikna atawa seueur kitu. Wa ajalahum oke lain ukuran rezeki bae anu ku Allah didamel tetapi tina ajalna wa ajalahum jeung Allah anu ngira-ngira ukuran ae mudati umurihim tawilan au qasiran Allah anu ngadamel ukuran ajalna ae mudati umurihim tegasna waktu tina umurna waktu habis umurna tawilan baik eta umur panjangna au qasiran atawa ukuran umur pendekna Allah anu ngadamel sanajan dibawa ka cipta kasarang kali itu lamun ukuran tawi, lamun ukuran qasiran, sakitu urang geus Allah anu ngadamel di Lauhil Mahfuz. Ya. Sakitu teu bisa kesakeun. Jadi urusan eta mah serahkeun ka Allah. Urang mah hanya ukuran nyareat. Ikhtiar, wajib ikhtiar, tetap wajib ikhtiar. Ketika ngapa-ngapa ulah diantepkeun bae, geus hari meureun ukuranna tiga daya. Ukuran umur sakieu pendek ieu, antepkeun. Atuh ulah rada di ikhtiaran, da urang jelema sehat jelema cager, rada di bawah gitu, rada di kerok gitu, rada di berobat gitu kan. Tapi upami geus di kerok, berobat, ukuran cager lah. Biasana ge si anu lamun ngap-ngapan minum obat eta cager, tapi ieu mah ngap-ngapan minum eta teu cager tuh. Ya. Berarti geus ukuranana au qasiran, bae. Itu eta wa ajalahum padaro ajalahum model ayeuna ulah di aneh tuh ulah dikaitkeun kana corona terus kaitkeun kana ajal Allah gitu kaitkeun kana ajal Allah wa qaddar geus dikira-kirakeun ku Allah ukuran pendekna eta umur jeung panjangna umur teu bisa ditambah ya
ujian keimanan orang. Ya termasuk eta pelajaran tauhid ya. Keyakinan keimanan orang kan maha kawasa, bahwa Allah maha kawasa, maha pencipta, supaya orang sadar. Terkadang lamun orang manusia tenguping nasihat agama, pituah agama, keterangan ti Allah Subhanahu wa taala jeung Rasulna. Ih, aku sih teh jelema. Moal aya rasa sieun, teu nyaho tujuan hirup. Baru nama eta tujuan hidup di dunia, ya. Saukurnya eta ngeunah barang dahar, kahayang ieu itu kalaksanakeun. Baru nama sakitu eta tujuan hidup di dunia. Aya kehidupan santos hidup di dunia santos nama engke aya di dieu. Eta di antarana wal barzakhi, alam barzakh. Nu kumaha eta alam barzakh? Pacin alam kedua, alam dunia jeung alam akhirat. Ya aya sahabat sesuai dengan keterangan jadi ubah tengah-tengah sebenarnya. La tazinu wa la tanqusu jeung moal bertambah eta rezeki lamun ukuran cek Allah sakitu ya wala tazinu moal bertambah jeung moal bertambah eta ajal lamun cek Allah sakitu masuk umur 40 tahun ajalna wak habis umurna sakitu wala tazidu moal bertambah wala yanqusu oke moal berkurang eta arzak lamun ceuk Allah nya eta loba moal kurangan sanajan diberenya eta kaayaan musim corona kieu tah ya leubeung nguluh dina masalah rezeki ya ulah dikaitkeun aja masalah corona eta mah syariat ikhtiar. Urang imani bahwa ukuran rezeki urang ketika aya zaman kieu sakieu. Geus Allah setiap hari sakitu, setiap bulan sakitu. Ya. Teu bisa nambahan eta rezeki beunang Allah. Jeung teu bisa kurangan. Sanajan kekayaan corona kieu rezeki tetep wala tangkusu lamun ukurna sadina ge sakitu. Kerjaan musim corona umpama 5 juta per bulan tetap baik ya ejek Allah latan kusuma mau berkurang rezeki maneh makhluk mencek Allah bahkan leuwih ya coba buktina lamun bener nyata ku sebab kaayaan corona kieu kabeh dampakna kana duit jah teu saeutik kulantaran dampak kieu aya bae anu bertambah untung mana pedagang naon? Pedagang naon tuh eta ngabuktikeun Allah anu ngatur. Berarti geus ieu ujian ka iman urang masalah rezeki Allah tarima syukuri alhamdulillah gitu ya tuh wala tanqusu masalah rezeki moal berkurang eta rezeki makhluk lamun ku Allah ditetapkan sakitu bahkan ku Allah dilobakeun sanajan keadaan zaman ayeuna zaman corona. Aya bukti anu penghasilan nya tetap standar lah bahkan leuwih gede gitu. Tapi sabalikna aya anu leuwih menurun atuh eta kan tadi teh wa qadaru arzaqahu ya la tazidu wala yanqus serahkeun masalah rezeki jeung ajal Allah. Orang hanya sebatas wajib ikhtiar. Pekerjaan orang naon? Kabisa orang naon? Gitu beda. Ja alhamdulillah can aya can nguping gitu. Nyaeta urang curug cenah teu dahar. Ya, teu dahar atau teu ngarokok, jangan jus-jus bae rokok. Aneh banyak eta pikiran kurang. Imankeun eta kurang eta. Imankeun engke lamun urang ngadeuheus gara-gara corona sedangkan di corona keadaan kejadian anu terjadi ka urang kayan kieu wasyarihi mungkin ya termasuk wasyarihi ya kejelekan mungkin ya secara tidak langsung kejelekan anu menimpa urang minallahi taala urang imankeun bahwa ieu teh minallahi
sian mungkin keimanan orang, tetap bersyukur, tetap bersabar. Jaya bae. Mustahil makhluk hidup ku Allah nya eta teu diberi rezeki, mustahil. Mustahilnya teu aya. Aya rezekina. Aya ya. Geus eta mah geus ulah dieukeun urang sadari nah, supaya orang keimanan orang naik deui. Urang ngamarahan ka aya kieu meunan ka saja. Jadi ketentuannya menang Allah lain mah. Keadaan kieu hakikatna menang Allah. Apapun yang terjadi komo ieu mah alam. Alam mungkinlah senajan aya cenah penyakit biologis cenah mungkin. Nah, mungkin alam keadaan ini kan alam. Anggape alam. Bahkan lain alamiah ge gitunya cik tadi teh wa amalahu senajan biologis penyakit biologis jadi manusia wa amalahu kan jieuna pagaweanana atuh eta wa khalaqal khalqa wa amalahu menang Allah geus urang tarima keadaan pahit manis urang iman binallahi taala eta ti Allah subhanahu ya kitu ieu urang jadi bola dan kusuk insyaallah. Adapun eta cek tadi ya anu keadaan makin memburuk di ekonomi ya itu mungkin tadi ya la tazidu bahkan yang kusuk gitu eta wa qadar eta geus meunang ukur Allah. Imankeun ku urang eta geus meunang ngatur Allah gitu ukuran tadi teh qalilun kasirun qalilun seratik. Oh ternyata lain masalah rezeki bae anu moal berkurang jeung moal bertambah. Oke wa ajalahum termasuk ajal ge eta katazidu moal bertambah eta ajal lamun ku Allah teu ditambah sakitu anu mah bertambah geus kudu bahkan wala tan kusuk lamun ku Allah sanajan eta geringan bae ya geringan bae tapi tetap membuktikan bikin keimanan urang anu maraot coba anu gering anu sarageun eta ngabuktikeun wala tan kusuk buktikan, hai orang buktikan keimanan orang terus benar jadi pasrah diri ke Allah. Walau kusuk, ya. Mau berkurang eta ajal, ya. Lamun geus ditetapkeun ku Allah ukuran anak baik eta tawilan panjang umurna atau qasrun atau pendek umurna. Ya. Mau bertambah ataupun berkurang sakit. Ieu tergantung ieu mah. Eta ieu ustaz sok pananti kana corona paeh lin. Atuh kudu ulah dikitu-kitu. Eta mah nusrukeun ka ustaz. Corona cenah ustaz anti corona tuh kadenge. Manehna mah terus istrina keluargana mah eta ieu ngalala urang. Atuh tah ulah disalahkeun. Ya mungkin itu ajal. Ajal sewaktu umurna habis sakitu yang qasiron pendek lah itu sampai 60 tahun. La tazidu wala tanqus. Wala yahdusu hadisun jeung moal aya hadisun jeung moal aya makhluk ila bi qadaihi wa qadarihi kecuali dengan ketentuan Allah jeung takdir ti Allah wa iradatihi jeung rencana Allah. Moal aya makhluk hidup kecuali geus ditakdirkeun ku Allah, geus qada Allah jeung ditentukeun ku Allah. Gitu. Jadi kabeh makhluk nu aya eta geus ditakdirkeun ku Allah ayana. Jeung anu teu ditakdirkeun teu aya qada ti Allah bakal aya makhluk teu direncanakeun ayana moal aya. Sanajan urang hayang anak hayang boga anak gitu ya. Syariatna jeung lalaki jeung awewe lamun papanggih kitu nya syariatna nya
aya makhluk nu ngaranna manusia yang hiduna tetep lamun tuh illa bi qada'ihi wa qudratihi wa iradatihi ku Allah teh direncanakeun ieu si ieu boga anak. Artinya Allah teh ngayakeun makhluk yaitu berupa manusia lah tadi teh makhluk kan bahwa minal insi wal jinni ku Allah teh aya perencanaan teu direncanakeun henteu ditakdirkeun ti lauhil mahfuz yen si A jeung si B rumah tangga ku Allah henteu direncanakeun teu aya kodok ti Allah ti ditu bahwa ngayakeun makhluk melalui syariat eta si A jeung si B seorang anak atuh moal ajan dicecer ke wal penting sampai ka maot tadi teu saeutik berarti jelas ya teu bisa. Saya hebat amat cenah. Yang anak buatan dihiur gitu cenah. Atuh lain mah naik mana-mana. Hiur. Ini itulah aya iman kan. Punten anu rumah tangga teu dipasihan keturunan anak. Kudu boga keimanan. Wala yahdusu hadisun. Jeung moal aya makhluk illa bi qada'ihi qadrihi wa iradatihi kecuali dengan ketentuan Allah ditentukan takdir Allah jeung perencanaan Allah. Berarti tarima takdir ti Allah. Artinya ulah kumaha gitu nya. Lamun teu boga anak teh umpama jeung makhluk naon-naon bae gitu. Kabeh ge diuji kaimanan urang baik anu boga anak seueur eta ujian kaimanan buana mah leuwih nya ujian anak daripada anu teu boga anak mungkin tina dosana engke balik ka Allah tuh lebih gede ditanggung jawabna tergantung makana anu teu boga anak ulah ngarasa teu untung teu beruntung bisa jadi itu yang terbaik ya ti Allah jadi kasihan katurunan engke kadina teh aya dakwah aman jeung deui ulah ngarasa boga anak bari sukses gagah ieu gitu awas eta mungkin ujian ka imanna buah-buah diberenya eta titipan seorang anak itu ujian buah nama ya kalau dakwaan bisa jadi namun henteu bisa sesuai jeung tuntunan agama urus anak keturunan henteu deh deketkeun ka Allah bisa jadi eta laksanakeun eta tuh aing untung teu boga anak kana aman gitu makana geus ulah pusing ulah kumaha Allah teh anu boga anak ieu mah ikut ieu keur nyaritakeun dicontohannya eta seorang anak melalui lalaki jeung awewe anu nikah ieu Allah anu ngayakeun makhluk wal aya makhluk kecuali dengan ketetapan takdir Allah jeung direncanakeun kabeh geus direncanakeun gitu bae ulah biasa bae gitu ulah ngarasa izin minder geus belasan tahun boga anak urang mah jelema beriman baca bae kitab wala jeung ubah hate urang wala yang musuh wala yahdusu hadisun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Intinya karena anu boga anak boga turunan komo sukses segala awas ulah ngarasa beruntung mungkin di balik eta aya ujian ti urang kaimanan urang bisa tah mawa manfaat mawa salamet teh makhluk lah yang ceritakeun nyontohan makhluk ge makhluk nu sanes Allah wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun jeung sanyana Allah ta'ala hayyun eta zat anu maha hirup Allah maha hidup bahkan hirupna Allah langgeng hayyun Allah hirup hayyun Allah anu zat anu maha hidup alimun Allah zat anu maha mengetahui Allah maha mengetahui nyaho
inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Sahnya kami dina setiap-tiap naon bae khalaqnahu biqadar. Kami akan menciptakeun karena eta perkara naon biqadar dengan ketentuan ketetapan kami anu direncanakeun eta ayatna. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Hadisna wa fil hadisi kullu syai'in biqadarin hatta al-ajazi wal qais wal qada'i indal asy'ariyati iradatihi al-azaliyah. Tah jadi muridun jeung Allah anu maha ngersakeun, Allah anu maha menghendaki kitu tah. Allah anu maha menghendaki ari Allah henteu menghendaki masalah jadi orang boga hayang ieu itu ya. Jika sekira-kira doang dengan usaha ki orang hasil, tapi Allah henteu menghendaki hasil atau moal. Muridun Allah anu maha menghendaki. Qadirun Allah anu maha kawasa. Allah anu maha kawasa. Maha bisa, maha mampu. Entah saeutik cek tadi ecek Allah kawasa mak sanajan 15 tahun karep boga anak kawasa Allah teu saeutik. Cek sareha mah atuh sampai 2 poe ke 10 bulan jadinya, tapi Allah henteu ngersakeun. Ya, henteu ngersakeun teu terjadi. Tapi Allah ngersakeunna ke kawasa Allah. Ya. Ke boga anak eta ulun cuma tanggal 15 tahun sebelum tahun bukan teka hati gitu. Keserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadirun Allah anu maha kawasa, mutakalimun Allah anu maha berbicara rarasan, mutakalimun Allah maha berbicara. Allah maha berbicara di antarana nyata Al-Qur'anul Azim. Kalam lafzi di antarana nyata Al-Qur'an. Eta kalamullah. Eta kalisan Gusti Allah. Seperti tadi kata inna kulli syai'in khalaqnahu biqadarin kalisan Allah. Berarti Allah maha rasa, tapi eta kalam lafzi nya. Kalam lafzi aya kalam manawi. Kalam manawi mah ya kalam anu ucapan anu teu aya lafaz, anu teu aya huruf, teu aya suara. Al-Qur'an manehna katingali. Aya hurufnya, aya huruf jim. Huruf qaf, lam, iya. Tapi ada kan tetap firman Allah, ucapan Allah, tapi ayat lapadan, tapi disebutnya Al-Qur'an teh kalam lafzi. Perkataan anu ayat lafaz. Tapi sabenerna kalam Allah kalam manawi. Eta Allah imankeun ku urang, kalam Allah berbicara na Allah, ngomongna Allah teu aya huruf, teu aya suara arti itu. Atulah yang kehartinya sarua jeung urang-urang mah ngomongna aya huruf, aya suara, aya ngopi. Coba tulis aya huruf apa? Huruf H, huruf A, aya nya? A N G, hayang ngopi. Suara itu aya. Ngomongna urang makhluk, atuh mah Gusti Allah anu maha ya. Atuh lemah Allah. Ngomongna sarua jeung makhlukna mah itu aya suara aya engke urang jaga di akhirat kabuka hijab ya, bakal nyaksian bakal urang ngadenge nyaeta Allah berbicara ka urang sanajan teu aya huruf teu aya suara, tapi itulah Allah berbicara. Seperti berbicara ke Allah kan Nabi Muhammad di Sidrati mana ker Isra Mi'raj ya, langsung ketemu Allah aja kanjeng Nabi Muhammad berbicara. Ya. Eta antara ya salat eta anu henteu langsung eta mah henteu melalui malaikat Jibril deui wahyu Allah. Tari ya mah kalamullah. Eta Al-Qur'an kalam lafzi melalui langsung melalui nyata Jibril wahyu dari Allah langsung melalui impian melalui iya itu gitu ta. Kalau sebab lamun tadi ayat Al-Qur'an yang kalam lafzi kaya
Arek melalui naon? Makanya eta kalam Allah Al-Qur'an ya Al-Qur'an. Nah eta teu bisa dijieun-jieun. Teu bisa dijieun-jieun. Eta mah asli ya. Di langit di Allah eta Al-Qur'an. Teu bisa dijieun-jieun ngarek-ngarek asli gitu. Tapi kalau Nabi aja berbicara dengan Allah kan Nabi Musa di Gunung Turis secara langsung ya. Secara langsung dibuka hijabna. Tapi cek tadi nyariosna Allah untuk besok tetap Allah Maha berbicara teu aya huruf teu aya suara beta jeung makhlukna termasuk suara aya hurufannya teu kaharti lamun suara Allah hurufan Allah suaraan makhluk gitu kita kaharti tapi kaharti mah tapi orang hanya sebatas ngiman pun Allah Maha berbicara. Wah, Sami'un Allah sajanya Allah anu Maha nguping, Maha mendengar. Allah mendengar. Sami'un Allah Maha mendengar, bahkan mendengarna Allah bukan baik karena suara anu timbul, anu bunyi, bahkan karena benda anu mati Allah mendengar. Berikut kena hati orang tadi suarakan hati orang nyahun Allah. Sami'un Allah anu Maha mendengar. Hebat anu menjieunnan Allah eta hati. Atuh kawasa ieu Maha hebat Allah. Karena ulah gagah. Jangan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Basirun Allah anu Maha ningali, Allah Maha melihat. Orang dia melihat orangnya, tapi ayatnya nyebutkan itu melihat kesan Gusti Allah. Tapi Allah boleh sarwakeun ya jeung makhluk aya nu buta. Teu Allah mah mustahil nya eta akmak peca. Mustahil. Jadi Allah eta Maha ningali, bahkan ningalina Allah tak terbatas. Urang mah terbatas hanya sebatas anu kurang katempo. Anu teu aya hahalang. Ya, urang mah teu nyaho ya. Pemajikan orang kenal, bisa ningali kan? Ya Allah nyaho karena pegawaian hamba-hambana, baik anu dohirna maupun anu teu dohirna, anu susuput anu sanajan di kamar sorangan bae Allah ningali, awas basirun ningali. Allah anu bakal ngahukuman, sasamu bapak aman. Ayo nambah. Karena lamun urang iman karena sifat Allah sifat wajib Allah Maha melihat insyaallah rada iya gitu rada benar usaha ya Allah ningali Allah anu bakal mere manfaat mere madarat jadi urang kan eta ujian keimanan urang berarti lamun urang iman bener Allah melihat tapi jajang bae jelema ieu ya jelema ieu tah eta lain teu boga keimanan berkurang kemurangan yazidu wa yanqusu iman manusia eta yazidu kana bertambah wa yanqusu ngurangan ya lain teu iman eta iman percaya basir Allah Maha ningali iman percaya yakin Allah ngeun gitu keturun eta pohon di kumaha eta ya padahal mah anu mencatat eta amalan manusia lain anu bakal ngahukuman manusia lain anu bakal mereka ganjaran siksaan manusia lain di akhirat Allah tuh kalau kurang bener-bener iman mah gitu ya iman kuat sesuai ngaran amin amin ya iman alhamdulillah iman di urang mah gitu sesuai ngaran alhamdulillah sekarang iman terus aman kuman iman terus amin mudah bertahan ke akhir hayat ya urang kabehan lah sebab kegituan husnul khotimah lah yang sebisa ditempuhnya eta keur
sahidupna. Urang tinggal akhir nama ya Rasul Khatimah karena anu disieunkeun eta ku para alim ulama gitu nya. Pantenyaho teu terang. Ketetapan kodok jeung takdir ti Allah anu mesti catat. Teu nyaho mana eta duka husnul khotimah teh dituna. Wa suul khotimah. Kitu henteu saeutik. Memeh bae bae terajin. Memeh nyaeta maot, memeh ka maot mah rajin kok masih gini itu. Aya penyakit. Mustahil aja kumat gitu dari itu gitu. Bahkan sampai ke keluar di Islam. Kabita beragam jumhur jalma itu belah itu teh jalma sipit gitu. Sampai ke itu berapa eta? Ya. Cek malaikat nyahun eta umur saya saminggu deui pan sipit kitu tah. Tadi nama santri atau gitu. Mehna kitu nyahun Allah kersani Gusti Allah. Mehna kitu nyahun eta mah geus qudrat ti Allah. Qudrat irodat terserati banyak dongeng keyakinan yang susahnya santri lagi bahasa hibur Allah datang guru tapi sampai ke ulang kita suul khotimah akhir hayatnya itu sih tapi tetap kurang diayakan syariatnya eta nya aya ngado atuh penta ka Allah sababilinya aya qada mugrom mu'alaq mugrom qada mu'alaq anu bisa berubah ya anu bisa berubah ke Allah nyaeta sesuai dengan ikhtiar baik itu doa maupun nyaeta ikhtiar rizki jeung silaturahmi sanajan di dieu ukuran rizki geus ketetapan Allah saeutik seurna tapi ya mudah-mudahan urang disyariatkeun ku Allah Subhanahu wa taala ungkuni astajib lakum eta maneh ka kami Allah astajib lakum. Jadi suponan kami ayeuna umpama urang hayang rezeki seurah gitu kan dipetai urang cukup. Ngalaksanakeun perintah Allah minta ka Allah. Ya mudah-mudahan bae. Adapun di qaul tuna kita Rasul kembali ke hanya sebatas ikhtiar syariat berusaha. Melalui silaturahim aya nyaeta qada wa mu'alaq ya. Syariatna nyaeta dengan silaturahmi maka panjang umur, maka meluaskan rezeki itu. Padahal masalah ajal dari rejok rezekinya tadi teh takar ku Allah, leutik salatikna teu bisa nambahan teu bisa berkurang. Tapi kodok di dieu aya kodok mugrom jeung mu'alaq. Kodok mugrom teu bisa dirobah ya. Tapi kodok mu'alaq mah insyaallah kita tiasa berubah dengan ikhtiar. Salah satunya nyaeta hayang umur panjang jeung luas rezeki nyaeta rajin-rajin bersilaturahmi nyambungkeun ka karabatan. Sering sabar, sering tanya, sering tengok gitu. Nyambungkeun silaturahmi duluran ka wauh mungkin seueur babarayaan. Insyaallah eta nya ceuk katerangan Kanjeng Nabi eta bakal ngaluaskeun dikeun rezekina bakal luas. Oke umurna bakal panjang, artinya umur nasihat umur barokah. Sieureun salaman. Diusir datang ka imah. Diusir datang ka imah waring. Ya Allah khayratal ayuni, ya Allah anu maha mengetahui. Karena perkara anu samar, ceuk urang mah samar, ya. Remang-remang tetep ke Allah. Sanajan disamar-samar eta hukum, disamar-samar eta kabagusan, disamar-samar eta kamaksiatan, ya ugo perkara dosa, ugo perkara haram dihalalkeun, remang-remang tetep Allah mah anu maha uninga mengetahui karena perkara titinggalian pandangan anu samar. Allah mah teu samar. Maha ningali urang samar ge. Remang-remang orang terus kahayang remang-remang masalah halal kahayang remang-remang dihalalkan padahal lamun antara halal haram antara haram jeung halal di tengah-tengahna subhan ya anu halal geus jelas halal perkara halal salah saya keterangan di Rasul eta perkara halal
eta perkara subhat ayana di antara halal jeung haram. Kumaha eta baiknya perkara subhat? Baikna ya lamun remeng-remeng teu jelas halalna, teu jelas haramna, baikna ieu mah. Baikna nyaeta tinggalkan. Tinggalkan. Baikna bagusna. Lumayana cokot. Itu aja. Arah lumayana. Sebab kita jelas haramna gitu ya. Tapi baikna lamun mangin duit ketawa naon gitu ada perkara kitu nya disebut halal jadi mah bener teu ngarasa ieu usaha gitu nya ieu duit aing gitu bener usaha gitu nya. Disebut haramna jelas haram jadi mah ieu lain maling gitu, lain maling. Duit nang nemo. Terus kumaha ge? Aya teh hukum titimuan teh barang timuan eta aya teh hukum lain ka hitungna nya. Titimuan teh wajib nya eta pertama disalabakeun diumumkeun heula, jadi teundeun heula terus kumaha. Nah, ketika ulun ngapus sekian bulan sekian tahun mungkin ya karena mah bisa didahar. Ayo hukum temenan deui temennya. Barang subhat real eta. Gitu. Tapi melalui proses eta heula barang subhat ge titimuan teh barang subhat mah. Sepertinya eta pamai barang subhanallah di antaranya eta halal teh haram teh. Seperti balik di Jakarta. Baik dagingnya eta satahun sakali pohara. Pabajikan boba di lembur. Pas balik rumah pemali malam takbiran ya. Pemali bakal ngawaris karena ramu loba aja. Aya lain kajian eta bab rumah tangga eta. Bab kitu eta. Ada aya bab kitu ada aya. Kitab lah aya teh ya. Patulijar gitu. Nah deh. Bab rumah tangga. Contoh perkara subhat artinya teu bisa disebut dipastikan halal, disebutkan eta haramna. Dari gawe eta di Jakarta nang setahun sekali langsung bae beras sakal mesti poe kita baiknya jam 2. Ini jam 2 tetap kunci teh ya, geus nelpon ieu, geus nelpon. Buka bae, mau ieu kunci lawang mah gitu. Buka bae kunci lawang mah. Balik jam 2 geus poe kan teh atuh geus teu kieu kitu deui langsung buka langsung gabrus. Amarna gitu. Orang ge tadi kamarna mitohan kang endong. Lebaran. Atuh poe kieu. Sebab teu nyaho lamun nyaho mah jelas gitu mitoha gitu tah. Teu jelas dimat bae eta pasti eta haram jelas haramnya. Mitohana marang nyaho. Urang kan teh. Malu teh. Ayo ceng. Umpama. Orang ge pamajikan nama sare jeung anak di kamar anak. Aya mana ieu mitoha anak gitu banget. Geus beres teh ya. Atuh henteu kaur ngomong kitu nya teu ngomong kaburu meunah berarti gitu. Teu kaburu ngomong. Teu kebal gitu mah teu kebal gitu mah kusak. Sudah 13. Dan mesti urang teh lamun ai gitu. Kumaha eta subhat eta? Disebut haram. Dan tengah aja teu nyaho nya disebut haram. Disebut halal jadi pamajikanna. Itu pasti halal lain jadi nyaho gitu lain pamajikanna tuh. Kumaha eta perkara subhat serahkeun ka Allah eta. Teu nyaho halalnya haram. Tapi mudah-mudahan eta mah gitu. Antara gitu. Tapi sanajan subhat teu nyaho, tadina teu nyaho subhat. Kali itu nyaho mah ieu rasa aja lain deui. Gitu nya. Tina suarana ge, desahan ge lain deui barang ada ngempos cenah ieu mah. Oh, mau salah ya mitoha, yakin gitu nya mitoha. Kagok cenah aturannya haram, jelas haram eta. Geus yakin. Geus. Ada teruskeun mah ade. Eta antara gitulah. Eta perkara subhat. Geus ngarah lumayan eta perkara subhat santri mah eta sok dicokot bae ngarah lumayan. Ngarah lumayan. Ngan baikna geus rupina sakieu bae tacan kasurahkeun atawa tacan kajelaskeun anu tadi dibalag ya. Hapunten ya pemikiran langkungna tina waktos keur langkung hapunten kirana hapunten. Oge tina kasalahanna urang tutup bae.
sesana skor alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.